teh mitos nu kitu teh panjang lamunan leres keun rakyat leutik nu teu sakola mah pantes da teu sakola iya nu kararieu ieu kasebut pejabat para ais pangampi pejabat tapi mararitos eta meureun initna tina kasieun memeh jadi pamimpin teh sieun borangan apa nu borangan nu kumaha loba kasieun sieun naon lain sieun jurig lain sieun generwo lain sieun pocong tapi sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu loba mobil sieun karebut proyek tina loba kasieun jelema mah bakal tega ngahalalkeun kana sarupa cara geuning buktina loba nu ngajeng jeung kajungkel loba anu cing gaririwil ka pangbuian dah kadenan laras waduh memeh jadi pamimpin meureun orientasina teh kana kakawasaan kana kadudukan laras mana paniatan teh rek mela nagara teh toh pati jiwa raga dina diistrenan toh pati jiwa raga heh nyawa kadikeun kasalamatan nagara jeung bangsa ai sistem rangaek memeh tanukan tuluy ngabarerang kebatur akhirna jadi pamimpin jegor-jegor kabobodo burigas katitiwasan eta dumatak eta layang jamu sekali musada lambang kagungan negara ngan ukur jadi kamuflase ngan ukur jadi kedok malah beh dituna dimitoskeun deui laras kade buktikeun dina gawe lain loba saur tanpa sabab katerangan oge netelakeun ieu anu bakal nepi mah amal teu cukup ku loba saur tanpa buku loba carita tanpa nyata rakyat ayeuna teu butuh janji butuh sote bukti kebutuhan ku saur tanpa buku bicara banyak nyata sedikit bicara banyak kerja benar eta ulah nganggap bodoh ka rakyat teh yeuh ulah dianggap remeh rakyat teh ulah dianggap sepele rakyat teh geuning buktina mah urang hayang jadi pamimpin teh menta ka rakyat menta dipilih benar dibelaan hujanan dibelaan baligo pagede-gede ngadepaan lincar arangah erenge ngajak seuri jeung ngadak-ngadak bager sakedeung saliwat mah bener ai geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun paranjang kokot heueuh nanaonan kadak-kadak paranjang kokot ai ku kitu teh mah wani eta ka rakyat kitu wani coba lamun rakyat ngahiji kabeh tong dipisah-pisah laras wanian urang teh ka rakyat teh dunungan namarukan samaru kumaha sok balikeun deui ka rakyat bener homo kasebut republik mah aire teh kembali publik umum dari rakyat oleh rakyat untuk raya kursia meureun teh mah ke rakyat dari rakyat untuk manik nya betul balikeun deui tah reformasi teh kitu balik deui kembali ke semula kembali ke asalnya daw da sanajan anjeun oge eta ditaplokan pangkat teh bakal balik deui ka rakyat eta baju sakitu aralus teh meunang rakyat teh menang rakyat
galayang geleyeung ka itu ka dieu teh nah anu saha teh. Dari nu maneh. Sok na lamun eueuh rakyat rek mimpin cucunguk. Leres. Da cucunguk mah nu bisa ngaput. Nu bisa nyupir. Tah kitu ceuk hukum. Tah ieu teh urut raja mantan ye. Mantan. Pengalaman Rupa-rupa gosip anu katarima waktu jadi raja. Pro kontra aya wae komoti lawan politik. Wah. Aya. Teu sirikna salah saeutik teh digegedekeun. Dicokelan. Ai kalusan mah henteu. Nu mata ku wijak-wijakna karuhun baheula diayakeun kabinet. Kabinet pembangunan, kabinet gotong royong. Kabinet bersatu. Eta keneh padahal mah mana realisasina? Undang-undang loba di amandemen, realisasina. Ada aya, daya buktosna lah. Nya pantes loba nu demo oge. Seueur nu protes. Ai nu demo na deui papokal-pokal bari teh nya maksud tujuan. Da eta katumpangan. Dielekete kulawan politik nu teh nya naon-naon milu dara remo, daya PT demo. Tah politik teh cing mulus cing rahayu gotong royong teh buktikeun dina gawe sabilulungan teh dina gawe ngakarya ulah rek pakia-kia ulah rek pagirang-girang tampian geura sok sing museur kana bareng kabeh sahak jeung sakawajiban sok sing museur eueuh ti pangeran mah eueuh ajab sabab dosa-dosa dijarieun ku mararane leres nuhun eyang asa dioboran henteu asa dicarekan nah maka asa dicarekan da ieu mah hukum dikalengku hukum mah kudu asa dikalengku awewe geulis sabab kaituna bakal bengras lamun maneh amek kalah beuki kupur bakacaang kadituna tah widadari teh eta bakal tepung jeung rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur dihanap sok gebraikeun manusia anu sanggup ngurus dunya teh nu ngacung teh manusia sok buktikeun dina gawe geus moal aya kasieun jeung kawani sabab geus nyalabarkeun sagala rupana kabeh ge nu anjeunna urang manganukur dharma tah layang jamu sekali musada teh eusina teh pancadarma urang teh hirup teh dharma pancen moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ngabdi pikeun ibadah doh eta anjrah ingkang puspita arum kasulir ing samira nomri Kargadung kongas kandane mawe laras tresnaning dria Caang Padang Narawangan
eta wawadi teh ieu teh naon eyang kana hate jeung pikiran caang tiis dingin paripurna ta eta teh nur ilahi deh nur ilahi cahaya ilahi mah cahaya ilahi teh teh Nur Muhammad teh eta baka tobros paningali baka muka sapa teu aya tedeng aling-aling moal error hirup teh wah moal moal error geus nuhun yang wah tah kuminengna silaturahim teh kitu khasiat eta dek silaturahim jeung alam silaturahim jeung papada kula silaturahim jeung gaib nu gaib rijalul gaib gaibul gaib sering sok tepungan sing sering silaturahim teh mah ieu dina diri urang teh kahengan pangeran wungkul irung teh tempat nu gaib da ameuna gaib mah ieu mangan mikiran syaiton we tau uka-uka we uka-uka mikiran jenggot ayeuna tah geuning bukti nabi nanyakeun ka eyang sugan aya bong-bolongan saha nu maling pusaka emangna aing teh si subur lain disangka eyang subur memangna aing teh Joko Bodo ya pejabat-pejabat mode kieu geus percaya ka paranormal nu kitu meni asal geus teu percanten ka dikamanakeun wibawa komara maneh salaku pimpinan geus teu boga harga diri aya pejabat dudukun ge ye dukun harga diri teu percaya diri padahal eta awas denge teh kaagungan pangeran nu aya di awak maneh eta teh sarana jeung prasarana kariprak waras kaulan nu manawi tadi oge ya dina hukum eueuh manawi kedah pasti ulah kedah pasti teu aya manawi eueuh aya daya sentrip ngadek kudu sacekna nilas kudu saplasna nya kudu ceuk nyana lain kudu ceuk lainna eta mantri gilang grafek ngomong teh kudu pas mun panjang tong wani neuteuk mun pondok tong wani nyambung mun condong tong wani motong bid'ah teh nu kitu teh ngaleuwihan jeung ngurangan kana perkara nu geus ditangtukeun bid'ah ulah dirobah lamun rek make sifat kamanusiaan entok diimplik-implikan ku jurig benar laras sok bukakeun bluetoothna karena ngagebrai sacanggih-canggihna ayeuna zaman modern bisa minahkeun program ti HP ieu ka HP ieu asa dibukakeun bluetoothna ta eta tah maneh teh poek nutup wae tah hate bukakeun bluetooth itu burakam wae canggih keneh eta deuleu makan aku error teman tuh orok budak anu kakarak bisa ngomong cing ingat hulu mauludin yuladu ala fitro sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih muka bluetooth na teh ceuk indungna teh bari diais jang tu ucing tu anjing tu doma make kabel naon tak kana otak budak dan henteu geura sok dari setrum jauh nyahoan ya budak teh ucing cenah budak teh di setrum heula ucing pake kartu bener teu dicas heula budak tu ucing keur nyatrik keur gampang ucing mun itu tu ucing keur ngagamang
Medek jelema ge galing bener. Itu teh Ibu Nunung. Lain. Di rombongan, Leres. di rombongan opat ucing teh. Maka jeung nanyakeun pusaka layang jamus di paling kusaha. Hayang nyaho. Kan tenang, nu malingna hayang. Leres. Kade cing inget. Mun ngomong kudu pas jeung hukum. Urang ditu teu nyaho aing mah apa nu malingna? Saha? Bangsat. Eta manyata, Mong. Sok. Oh, eyang mah. Ah, eyang mah dan nyana lain bangsat mah maling. Yang apa deh? Ari maksad teh bangsatna saha ngaranna? Hayang nyaho ngaranna? Oyong ke geus pangih tanyakeun teh ka bangsat. Ngaran maneh? Urang mana? Urang lemurna. Hehe. Catatan. Ya, pakai gumujang. Tak gitu. Hayang dinupas oyong lamun nitah kudu ka ahlina. Ceuk katerangan lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana. Oh. Soal nu kieu teh aya ahlina. Saha? Kresna. Sabab Kresna mah boga alatna nyaeta gamar lopian gitu. Aduh, eyang. Leres. Kapan jelema teh geus dirupa-rupakeun keahlianana, pangabisana, ilmuna, naon pangna dibeda-beda teh supaya nyala ramung. Saling bantuan, saling ajen, saling bejaan. Sok tah eta urang teh kudu bisa mangpaatkeun beda. Lamun batur pahamna kieu ulah dipikang ewa pengalaman teh tepek pake jieun studi perbandingan. Jadi we rahmat kaituna lain jadi laknat. Ieu mah beda paham jadi laknat. Leresnya. Heeh kitu hirup kumuh di dunia teh. Romantika kehidupan teh. Sok. Gamar lopian Kresna teh ogan songkala teh tadi dinya bakal ebreh bakal katingali eta ahlina yang malain ahli kanu kitu dari sanes paranormal sepuh mah leres yang Gatot Kaca kaulah atuh kitu we geuning kitu yang naon salaresna mah aya ieu teh raratan mah. Raratan kumaha? Raratan anu malingna saha? Numutkeun laporan ti para petugas di karaton. Dina tengah wengi teh aya si Astra Jingga. Anakna Semar lebet ka karaton. Dugi ka mulangna di ti karaton teh kasaksian tah. Jadi anak Semar si Cepot leres ayeuna teh nuju diudag-udag ku Kakang Bima. Saha teh? Si Cepot. Tak geuning ayana make nanyakeun atuh nyaho mah. Ieu mah bilih. Mari kaula tepan aya lawan politik ya. Bilih datangna ti nu ngewa. Ieu anu bakal ngadudomakeun antara pamimpin jeung rakyatna eta pihak katilu kitu kahayangna. Ku kituna bilih ieu jurig anu nyiliwuri setan sumeramah kelong anu newo-newo. Anu bakal ngadudomakeun antara pamimpin sareng rakyatna. Halus. Tanyakeun ka Kresna. Laras yang jadi si Cepot nu maokna teh timalan.
teangan si cepot cing nepi ka kapangih naon kasang tukangna kades eta mah jelema bodoh bener cing gede ngamaklum urang laras waduh laras yut Gatot Kaca kaulan wayahna tuturkeun bapa hidup keur neangan si cepot dupi paman mang mah dek ka nagara Dwarwati dek nepangan Raka Batara Kresna sae paman yang rupina mualami pe ayeuna keneh bade mios wayah dalam ka nagara Dwarwati sanes waktos rupina bak tangtos dongkap deui ka dieu pek anu mrestu pangdoa kula aya di sigegireun araranjeun saraya leres ugan niraya lumundur mimitin niraya ngeran ugan niraya lumundur mimitin niraya ngeran kondur saking pangkonan tabiasa sami pada mios bra pangdoa kula tetep merengan leres kan ulah boga rasa ditantang ku si cepot ieu teh maneh nu kudu era kudu kada isin teh urang kan hartina balangah lele wodeh poho balangah lele wodeh daun tapi da sifat manusia nu matak di dieu kudu mineng ngarobah teh kudu mineng pinah bener kudu mineng hijrah ai ngaran-ngaran hijrah teh pinah tina teh nyaho kana nyaho tina bodoh kana pinter tina bodoh kana pinter kitu tina teu ngarti kana ngarti rampung daud tutas pangandika beral lumampah jeung lumaku amit lindung abdi ka Allah tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat kalaya nyebat asma Allah nu kagungan sifat murah sifat asih itu geuninnya romantika kehidupan di alam dunia sumuhun sepuh aya wae anu teu mungkin ceuk jelema mah ceuk pangeran mah mungkin bae eta leres tapi lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa kumaha sepuh sakur nu kadenge nu katempo nu karasa mun teu jadi ilmu rugi ruga repa kabeh teh ieu teh mangrupakeun bahan pikeun tapakuraneun manusia doh leres sabab manusia diwajibkeun tapakur tadakur jeung tasakur kanca kulan leres keun lakon hirup di alam dunia mah dharma teh sumuhun leres kulan hartina kudu berusaha ikhtiar teu hasil ayeuna tuluykeun isuk enyi teu hasil poe isuk tuluykeun pageto sumuhun cenah eta teu hasil keneh biasa hari usaha mah kitu ngan lamun berusaha terus eta ngaranna luar biasa doh katena
hariring lain nukuring tapi kagungan nu maha wening haleang lain nu urang tapi kagungan nu maha wenang Bararunten bibi bade beberes bade beberesing bibi teh punten kaujan sadayana dicanakan diberesihan anu kotor murukan teu tiras nembe ku bibi bade diberesihan punten Ari geus beberes onaman sase. Ayi Kulan tadi enjing-enjing teh aya granat matahari. gerhana. Nya. Panginten ka kuping anu takbir. Ieu teh mangrupakeun tanda-tanda keagungan anjeunna nya kanca. Ih katenan bibi. Manusia mau bisa nyer gerhana Di unggah masjid ka kuping anu takbir ulah tahmid tahlil ngagungkeun kana keagungan Allah sumuhun eta bulan ayi ulah rek teu kitu kumaha nah kumaha ece lamun dibandingkeun jeung mahana anjeunna wah manusia teh bilatung ge henteu teu darajat jami teh kulan di hadapan anjeunna mah ngan kulantaran di dieu ngabogaan gelar kumaha nyaeta mulya ai mulyana manusia teh tiasa ngabongkar ilmu-ilmu anjeunna oh kitu kulan ti kawis syariat hakikat tarekat makrifat iman tauhid makrifat Islam sumuhun eta kulan ngan nyaah ku jelema sok loba rentas di tengah jalan segala rupa tujuan teh sok loba nyimpang di terminal ngaran-ngaran di terminal teh apa loba nu ngasongkeun loba nu nawaran jadi we bararetah di terminal kadang-kadang di terminal mah geuningan aya anu ilmu lilin kumaha gitu. Nyaangan ka batur manehna leeh beak. Bener. Cenah geuningan pangalengan dua deui. Padahal ditinggal. Manehna mah teu ini, teh geus pindah mobil mah kitu we ngocoblak terus. Ngocoblak we. Di terminal teh rupa-rupa. Mode ilmu bedug. Ilmu bedug kumaha. Dug 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 dug. Dug 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 dug. Dug 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 dak dug 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 dak kebanjaran tebak motor. Nu duduk di udag-udag dek diubaran ku dokter. Eta make lompatnya. Cek urang mah. Dararata ngusarolat ke masjid bedug mah henteu ngajedog we. Ngajedog ngajangjeun we di nyari tempatna. Tanu matak diharamkeun aya bedug di masjid. Ulah bedug eta sing goreng ai bedug tina kulit mah teu naon eta mah. Ngan ulah miyuni bedug. Ngan ulah miyuni bedug. Heeh. Da eta teh nu ngaharamkeun kana bedug teh eta teh meureun kasogok ku tukang memran. Gaja bedug kok. Heeh. Bedug mah weukeun we ieu mah kitu ku memran. Pedana tarik memran. Tah kitu eta mah ekonomi eta mah. Asupna kana ekonomi. Itu ngaran-ngaran ekonomi mah supaya urang leuwih payu dan jeung nya leuwih canggih ai ku memran mah. Nya lepas ongkos sorana. Nganda puguh pemberangkatanana pantina bedug. Ya. Tradisi eta mah nya bukti sejarah. Nu matak urang ngaleungitkeun sejarah aya legenda dimumule aya sejarah. Teu dileungitkeun diluli-luli. Tah sarua aja ngaleungitkeun budaya. Heeh. Budaya diawut-awut.
datang budaya dengan gening dimulai dianggap aneh beda cangcut lain sirik dumeh wayang cenah ayeuna geus kurang peminatna henteu ngan teu cocok kae di urang daya deungeun mah lain wayang kurang peminatna sebenarnya mah apresiasi nu lalajo nu naek nu ningkat ai dalang monoton lain wayang kurang peminatna sebenarnya mah apresiasi nu lalajo nu naek nu ningkat ai dalang monoton ai dalang menonton ai dalang opi kasirieun geuningan nya hoda ningal kana sejarah di urang para dalang di Jawa Barat baheula nya eueuh anu gelarna insinyur doktoranes paling luhur tamat SD SMP SD ge kurang tamat sedangkan eta teh pendidikan formal teh eta teh nunjang karena sarana nyaeta supaya orang hirup bisa adaptasi jeung apresiasi bisa ngigelan zaman dah nya bisa ngigelan zaman urang ai dalang ti SD geura anu nonton geura geus insinyur nya pantes atuh tadi dia pentingna adaptasi jeung apresiasi teh bisa ngigelan zaman teh kitu tatanyakeun ka Mang Eten aya keneh ta saksi hidup aya Mang Eten baheula mah ieu lampu ge ku obor ayeuna kolaborasi jeung listrik kolaborasi jeung sound system baheula mah teu make pangeras ngagereng teh ditungkuk panggung wayang teh baheula teh ku obor unggal juru ngabebela we panayagan sinen isuk-isuk baralik teh liang irungna teh hararideung kadienakeun patromak meureun beh dieunakeun patromak ta ayeuna zaman geus kieu piraku wayangnya cicing dina obor geus canggih heeh gamelan oge dijemput teh ku roda we beh dituna dijemput ku jelema di Tararangung gumatak gamelan oge dipurekeun baheula mah panggung teh cukup 5x5 eueuh jenglong baheula gumatak ayeuna mah kulantaran kanaraan loba ayeuna mah kumplitan deui gamelan teh sarana gamelan teh jeung sinen dengan 11 heeh panayagan teh diselap beusi nih make halus gamelan teh panayagan teh dipalolar gini palolar bener nya bener baheula da eta keur nadah acai nya ai polarna dipake ngagantung maneh dipake mengketidangan kitu tak ayi zaman geus maju teh nya mikir dia teh mikir maju atuh nu matak dalang di dieu dituntut tiada hari tanpa inovasi tiada hari tanpa kreativitas pek lamun hayang mararaju mah tuturkeun zaman igelan zaman nginung ka waktu mi bapak ka zaman jadi bisa ngigelan zaman tuluy dalang teh kudu ngabogaan targetna dalang teh belajar sepanjang hidup belajar ulah boga rasa geus bisa kudu ngabogaan tardina target lamun hayang ka jugjug tujuan cita-cita hiji modalna nyaeta urang kudu ngabogaan power is focus hartina kudu fokus mun salat mah kudu khusyuk kaduana terobsesi kaedanan terobsesi teh kaedanan yang menali mode budak geuning budak diajar silat geuninnya diajar silat kita diajar silat kumaha pasang leungeun ieu lamun ditewak ku batur teh bawa ka dieu teh dipotong eta alah cek da aing mah tukang silat apaan tipe cuncun atuh mata teu awe salaki oge tipe cuncun ku guru salaki salah saeutik wae geus ditalapung budak diajar silat geuning aya balik ti guruna teh di jalan teh kitu teh hat ihat gegerepekan hartina kaedanan teh tereh bisa teh nu kitu mah benar PK kaedanan PK inget katiluna disiplin
eta disiplin dina sagala rupa bidang pek bakal kahonta cita-cita kabeh lamun eta nu tilu geus kaudag bener nyai leres model aing ada proses ban ngaliwatan proses baheula mah aing teh sangsara balangsak prihatin ti leuletik mur kusunu ti lelembut nyangsara ti bubudak ayeuna mah tuh beda ayeuna senang teh hirup maut nyerek ka puhu alus katungtungnakeun alus kakolotnakeun rezeki kan bae disebutna husnul khotimah bener alus katungtungnakeun teh nya ece rek teu kitu kumaha atuh da aing mah dada di lahirkeunana di pakampung jeung sangsara inung bapa khawatir keur dikandung ku inung 3 bulan bapa maot bapak ngantunkeun nya katabrak kereta api cenah baheula harita teh basa zaman kereta api masih kena jalan ka Ciwidey manehna bapana rek dagang di stasiun Banyaran si Gomar teh baheula nih kereta api na teh nya anu ngebueu ka mana-mana sekolah di kampung mah kereta api teh cenah disebut teh Pak Sengok da eta di sadana pan aya deui disebut Gorobas Pua lain rupa-rupa sebutan kereta apinya ayeuna mah di Jan Imah Kupah Arif di daya kolot baheula mah aya kereta api ka dieu teh maot bapa teh aing keur dikandung ku inung 3 bulan teh alah nasiban ka kitu aing geus umur 3 tahun kadunya inung anu maot atuh jadi yatim piatu meureun nya nginum baygon nah aku masih putus asa pakai nginum baygon da penyakit TBC ara meureun nginum baygon pusak ke paeh atuh harita kumaha nyai atuh aing dikukut usaha Kudadang Akbar ku Padadang Akbar nya dan Supriyatna dah sakitu ge aya nu ngurus benar Dadang Supriyatna Akbarnya ketua pemuda Pancasila lah nya sakabupaten kamari cenah aya getreng jeung BBC saeutik heuh wajar aya getreng mana di dunya nya ngan geua teh aya ngaran-ngaran geus nyangkut ngaran Pancasila mah urang teh kudu ngahiji deui we ngahiji deui sabab dinya teh kemanusiaan yang adil dan beradab urang sabeungketan deui we ulangan ukur ngaran pemuda Pancasila kudu apa ti mimiti ketuhanan nepi ka keadilan nya pek saling hampura eta teh proyek di Pangeran di mana pasea teh proyek teh proyek nya eta supaya saling hampura Saling sabab hade jelema minta dihampura ngan leuwih hade jelema nu ngahampura eta era lah urang sabeungketan deui we urang mah sabeungkeutan deui we sabilulungan deui ngahiji deui kene getreng sakitu mah wajar jeung ulah boga ngunek-ngunek nya sing sabilulungan nya mending sabilulungan hirup mah eta urang Cina geuning balaleung hare da sabilulungan silih jungjungkeun ieu bangkrut bantuan ku ieu jadi maraju kabeh ai urang Sunda mah gara ai paeh bareng jeung rah ngaler ai hirup sewang-sewangan ai hirup pakia-kia tuh cara Cina geuning ka mana we jeung ngareupna kuburanana mah tapi hirup babarengan nah cenah mun ngomongkeun urang Cina lain ngomongkeun da dititah ku agama ge ku Rasul tuh neangan ilmu mah nepi ka negeri Cina tuh kulantaran Cina loba di dieu we deuleu ku sia di dieu si Ahoy aya di dieu si Ahoy abah deseng di dieu nah tuh nah kitu nyai sumohon hirup di dunia mah kitulah sabilulungan sok ulah di mana getreng saeutik wajar da piring mah tara pakotrek jendel mah nya ulah kajebak hate teh lamun urang daek pasea kitu eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadi sumohon
lemah pribadi hartina kosong ilmuna Itu cenah Pak RT Tamin. nya da bibi mah sok hayang seuri kana ka jelema nu sok ngajago geuning sia aing kehead ka batur teh Kabatur teh. ngunghak camplak eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadina Polontong nyari. jelema nu awam bakasieun kudu kitu aing mah seuri we udah lemah nu kitu mah jiwana Lemahnya. Ada kira ulah polontong ge kitu. Rajeun wani loba batur ning teu nyatria Heeh. sok urang saling hampura bongan urang teh boga nagara anu ngabogaan falsafah Pancasila Pancasila kesatuan. nya aya persatuan aya wah rupa-rupa tak kitu ayi Yes. Bapak Haji Hilman ka dieu Aya. Bapak Haji Hilman geuning Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Bandung Sumuhun. kabogoh bibi teteh Eta teh ayeuna saurna bade mancat ka provinsi ya didoakeun ku bibinya didoakeun Pak Jelma. aya kabogoh bibi non teh Saha? putrana Bapak Ginanjar Kartasasmita Oh, eta mah nya. anjeunna bade majang deui ti Partai Golkar ka pusat DPR RI Laras doakeun heeh urang doakeun urang rojong urang dukung ku urang heuh Agus Gumiwang Agus Gumiwang Kartasasmita Cep Deni Ramdhani aya Aya. Berukan. bade majang di Cep Deni oge Sami. nya Asep Deni Ramdhani nya Laras nya mantan kepala desa teh teh kepala desa Banjaran ayeuna bade majang jadi anggota DPRD Kabupaten Bandung mohon. nya didoakeun cing hasil di Partai Golkar Amin. Kang Dani ti CP Ismaya aya Pak Hilman Sukiman. nya nuhun wilujeng tepang Wilujeng. Laras. Bapak Bupati Bandung Bapak Dadang Nasir aya Aya. nya kabogoh bibi teteh Ada eta teh aya kanu kasep Nya. ka Bogor. Camat Agus. marukana Camat Agus Hartono ge aya. loba kabogohna aing mah Kang Eman Kangkung ka dieu Aya. Kang Asep Sule Aya. eta anu ti Cikarang Bekasi Wallah sah. aya ka dieu Aya. RT Tamin. Kang Tamim Tamim. oh nuhun paingan meuni jiga donat Dah. alah alhamdulillah Laras babaturan sana. Bapak Dr. Anes Nang Bima aya Aya. nya ajudan bupati Aya. Sareng Pak Dokteran Hilman Iya. Sukiman. tuh Ajudan. ajudan teteh ngan ajudan nu kaopat Pak Haji Ahmad Johara ge aya tata. Bapak Ahmad Johara aya Aya. Aya. Marukan. sareng garwana Neneng Peneneng eta. Sareng Ibu Hajah Neneng Handiani. Apih Rahmat aya. Apih Rahmat aya Nya ti BPR Majalaya. heeh ieu Bapak Lurah Ude aya Aya. Kang Engkong Kang Kangkong. Sukamantri Pasir. Kade Sukamantri. Kades Sukamantri heeh si Baong Si Oces. Profesor Dr. Samsa aya ti Kamasan Aya. heeh nuhun Abah Arif tadi. Siapa Bah Arif aya Benar suuk. nuhun Taktos ngintunan. Ada teh bos tuuk. suukna katampi ku bibi Ya rokona katampi tak. Bapak Kapolsek aya Bapak Dandramil nya ai tadi naon aya Densus 88 cenah ka dieu kebanyaran Biasa teror. Aya teroris. oh kulawargana nu maot teroris teh di aya Aya laras. heeh oh namureun bapak mah teu nyaho da cenah budak teh eueuh 3 tahun leungit teh Nya barukan. oh nu matak tadi dieu tanggung jawab indung bapak ka anak teh nya marhaban teh eta tah
guna maharbaan marhabaan beres hartina teteh ngawilujengkeun ngabageakeun anak aing ngabageakeun anak teh lain kukurilingan bari numpeng wae tapi ngabageakeun anak teh hiji manian kaduana bere barang hakan ku rezeki nu halal katiluna ditalkinan hartina diharewosan di bejaan sakolakeun pasantrenkeun anunya eta teh didik rohanina jasmanina kade dina agama bisi doktrinasi pragmatis loba anu dicuci otak sabab ai terorisme eta teh ideologi radikal maehan jeung dipaehan kahayangna eta teh cocok jeung budaya anu aya di urang heuh anu ngabogaan falsafah Pancasila nya anu cocok mah gua lingkung we di urang sok anguran sabilulungan gotong royong teh buktikeun persatuan jeung kesatuan teh nyayi sumuhun eta urang kade ka Ibu Rama murang kalih ieu naon urang waspada jeung permana tinggal leres bahaya-bahaya laten anu model kitu anu bakal ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa ngaresahkeun ka masyarakat sumuhun aliran keras ideologi radikal teh jadi kahipnotis anu tekadna maehan jeung hayang dipaehan nyayi al-islamu mangsalama muslimuna bilisani wa yadihi hari umat Islam teh anu sok saling salametkeun jeung papada baturna kulisana jeung kuleungeuna dek ngadon bunuh diri mah geus di tengah laut ngagajeleng naon esena nya Allahu Akbar gejebur we bener gitu manfaat atau orang tadi akan lauk paus pokoknya si pejit lauk nyayi alah Bapak Insinyur Haji Anang Susanto aya Pak Haji Anang DPRD namanya UI teh di Bengkulu alhamdulillah caleg DPRD Kabupaten Bandung eta oge nya Bapak dokteran teh nya Bapak Insinyur Haji Anang Susanto semua DPRD didoakeun ku bibi amin nya eta anu bakal mararajeng araranom keneh dek nyalurkeun aspirasi rakyat nya jadi waskat pengawas anu melekat bisi dunungan bisi pamimpin kalalanyoan tadi dieu ai modalna teh nya eta silih asah silih asuh silih asih teh sabilulungan silih geuing ulah dumeh beda partai beda ngaranna dar beda kaituna ideologina sarah jeung satujuan ngamuara dina hiji tujuan nyaeta keur kepentingan negara jeung bangsa amin nya aji laras najan beda-beda suku kita tetep musuh. Indonesia kitu sanajan beda apa dinya oge Pancasila teh naon beda-beda suku beda-beda bangsa tapi tetap Indonesia tapi tetap Indonesia Indonesia tetap Indonesia bineka tunggal ika kitu ceuk bibi oge tah kitu nyayi sumuhun pilih kalalanyoan ya bibi nyarita henteu bibi nya sae we nu aya da bibi teh nya kitu teh sangsara mah ai baheula mah aji kumaha keur sangsara mah teu bisa ngomong kieu henteu ayeuna capetang kulantaran geus gaul ayeuna mah di dieu aing teh boga gawe di panit di dieu di kasepuhan tilas raja padepokan di dieu nya saptarna aing ngaran-ngaran tilas raja mah apa kana seluk-beluk kerajaan iya tangtok berarti mau kontraknya di Gunung di Mergayu bener-bener baheula waktu jadi raja na teh dunungan aing mah jadi sip jadi politikus negarawan jadi panutan rakyat jadi panutan jalma ambeg sadu santa budi betul luhur ilmu jemar panalar nya papayung negarana teh baheula mah jadi papayung agung papayung agung aing kebawakeun sugane aing jadi ketua PKK ada pantes jadi ketua PKK ngan awak kudu rada leutik nya ketua Dharma Wanita kudu daek senam ulah gede teuing awak teh ngan ai bibi keur ceking mah baheula
Oh, di udah-udah gue ku Dadang Supriyatna Akbar. Burokan teh. Nya. Ku pacuncun teh manehna teh udah-udah. Ayeuna geus bebeng kieu aing pada ngantep. Atuh da geus Baheula mah unggal lalaki teh kaasaan kabeh. Oh lah kitu kitu bibi. Heeh, da eta umur 8 tahun geus aya nu merkosa aing mah. Aing ge kumari bae. Umur 8 tahun teh geus blong. Geus lalega di jero teh. Nya. Geus teu puguh kamarna di jero. Geus ubluk ablak. Geus ubluk ablak aya. Geus eueuh reregan. Geus Lawang mah teh disasup di luar. nya. Geus sagala kadeu. Kitu. Umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan aing dibabad. Umur 20 tahun ka dieu jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa. Tina katumanan. Tina katumanan. Baheula tah. Mun ngaroko mah kecanduan. Da eta we aji eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh ning. Heeh. Tah ayeuna teh penting ieu aing teh keur jangar. Oh, paingan tarang rada beureum atuh. Heeh. Alah Dirgahayu Kabupaten Bandung nya aji. Laras. Dirgahayu. Wilujeng khususna ka Bapak Bupati kalih Ibu, Bapak Wakil Bupati kalih Ibu. Oge kasadayana we kulawarga besar Pemda daerah tingkat 2 Kabupaten Bandung. Mohon. Ieu teh nyaeta di Nararaga Milangkala Kabupaten Bandung anu ka372. Sumohon. Nya Lar. sok urang tandeskeun Urang tingkatkeun. pangwangunan padesaan. Oge nanyeurkeun program-program sabilulungan raksa desa Raksa desa. pikeun ngawujudkeun Kabupaten Bandung anu maju mandiri sareng berdaya saing Sumohon. kreatif tingkatkeun nyanyi Sumohon urang sagala tingkatkeun. Program bogoh mah bogoh aing teh kadadak padadang naser teh ka bupati nah tuh. hoda sieun dicarekan ku ibuna Nyanya tuh. Buat tingkar saeun buat teu ah. nya tadina mah rek diajak kawin ku aingkeun bae 4 poe oge serahkeun deui we Kan bae serahkeun ku SMS ge. nya moal daekeun ieu mah bupati ieu mah nya Wah, atuh jamilakat atuh. heeh Sieunun ku si Abah. aji Ulang, mudah-mudahan gadis-gadis urang baca. anu aya di Banjaran mah nya aji sing sarolehah Amin. ulah cara kalakuan bibi ka tukang-tukang Udah bilahi min dalik. Rajet ibimenya. tamatkeun sakola mulih ti sakola bantoskeun ka peryogian rumah tangga tuang ibu tuang rama Tenan. nyeusehan ngumah wadah ngistrika sonten atuh ka masjid taroskeun ka kiai ka ajengan eta teh pewaris nabi Ya, bag-bagan agama. bag-bagan agama sangkan hirup ulah kalunta-lunta Supados jadi sabab agama cilaka manusia mah bakal kalunta-lunta maka sama rampa hirup teh. Ya sing cacak agama aya masih keneh pabaliut Baliut. komo mun eueuh Mun eueuh, wah kemana karep mah. nah kitu aji Sumohon. Lupa kojot. hoda loba pisan hijab aya ngaran-ngaran di dunya mah Wah, ada rupi-rupi ya. nya Laras. jadi loba error awak teh tak kitu aji Saya bibi. atuh kalalaki na ka ABG lalaki na ulah merkosa hayang mah kawin we Kawin teh da sabaraha. moal sabaraha Kan kena peratus. nama baik kampung jadi goreng Cemar. nya Indung model tadi geuning Densus 88 Wah. dararatang ka dieu disorot karena asupan berita ongkoh Laras. tuh jadi ngaran kampung teh goreng Goreng cemar. kula-kulampah jalma-jalma Nya. nyayi Sumohon. Ulah nganggap teu sapiranya. ulah nyapirakeun Ulah nyapirakeun jeung teu sapira. Ulah rasa maneh. Eta teh. Ibirang di kolong catang. wiwirang di kolong catang Ibu Rama teteh aduh reuasna teh taku boga anak model gitu Ih,
amit-amit. Hartina teh gempeur kabawa ka kantor polisi oge. Oh, ngadag-dag deg-deg. Laras. Di mana-mana hiji anak geus ngaganggu ngaraheutan hate kolot. Kaluhur moal sirungan kahandap moal supa sedang akaran. Akaran. Sedangkeun doraka ti inung ti bapa lamun dilemur kai ranu, lamun dileuweung kai dangdeur. Dipake pangeret bingkang, dipake pamikul bengkung, dipake suluh teruhai matak baluweng anu niup. Lir hirup cara gamparan awak ditincak beheung dicekek, paling untung mangih kokotor. Dorakati inung tiba sanajan luhur ilmu na nongong nukang ka inung jeung ka bapa atawa ngaraheutan hate inung bapa moal salamet hirupna jeung moal mangpaat ilmu lawang surga bakal nutup. Hirup lamun hirup keneh bakal netes semplek nincak semplak itu salah ki lain nya itu salah ini bukan. Nah kitu aja itu salah ki lain. Mode aing tadi seuri naon ce ngaliwat ka sakola eten kumaha guruna keur mapatahan muridna nya ai ceuk guruna teh Ujang ai kriteria pamimpin anu sabenerna nu kumaha kumaha ceuk budak nu ceuk saurang anu sidik anu sidik anu saurang deui anu tableg aduh nu saurang deui anu amanah. Aya nu nanyakeun cenah aya patonahna ka mana? Patonahna nu jadi udag-udag ku KPK. Ya. Ahmad Patonah bereja. Heeh. Ngaranna berpatonah. Maksudna Pak Kadija bener. Bener impor daging teh itu. Iya. Udag-udag. Ceuk guruna teh Ujang. Cing ingat urang teh cenah hirup di dunya teh urang teh bakal pinangi jeung kiamat. Ceuk budak sakola teh ai kiamat naon cenah ibu? Ai kiamat teh ieu dunya hancur. Allah. Aya budak sakola nanyakeun saurang deui, "Ibu cenah di mana dunya hancur cenah ai sora ai sakola peren teu?" Murukan kiamat teh. Guruna teh dina sirahna teh pinuh ku tanda tanya. Burukan kiamat di Sumatera Unggul. Aya geuningan ayeuna mah grup motor balap teh naon teh? Geng motor. Naon picking naon? Oh, geng. Ai ti peuting geuning sok baralapna teh. Oh, wow. Aya 50 mah. Patarik-tarik geuning. Aya deui nu tarik pisan. Leuwih tama tarik. Motorna gede. Wow, nyiap sarerea. Kasiap kabeh. Nah, cenah nya eta motor tarik-tarik teuing naon cenah eta? Pada ngudag. Si horeng ti tukangna aya KPK keur ngudag. Si horeng pejabat teh. Anu korupsi. Paing ada kabur Kabur meureun. Mun urang mah tanggung jawabnya cek hade cek goreng nyatria. Tong wake kabur. Aji. Ulan. Heuh kitunya assalamualaikum. Waalaikumsalam bibi sing salam. Kondor saking pangkonan abiasa kang mandeg satengah king marga mandeg satengah king marga
Denera ingkang mandeg satengaking marga mandeg satengaking marga